haturan bagia wilujeng wayah dia kasadayana wilujeng tepang sarang simkuring sabara kanca di serangan kucep adik urang band cover dago pakar ti albumna almarhum Bapak Haji Darso. Tresna mekar iya di dago pakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah tawung ricitna manuk jeung seorna angin melit asih ngahariring oyagna dahan musikeun remapanangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakar geus nganteur ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ngarekahan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ganti aran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasa nepikeun sora pangbejakeun kaguhanmu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngombaran. Gintun kawayudi kabah dani sakulawargi Mang Otong teh ai kume kasadayana kacepian oge nu Sukabumi haturan-haturan Mang Ari oge sareng si ateuna keluarga besar oge ada di Cinunuk kume kasadayana keluarga besar oge anu di Lembang Cibodas Gandok haturan tresna mekar iya di dago pakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung awor
jadi hiji ngaruntuy lira buah taun ricitna manuk jeung seorana angin melit asih bahariring oyagna dahan musikeun remapanangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakar geus nganter ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ngareukahan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasa nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat